maksudna naon maksudna supaya rapih doang ibadah teh ka Allah kulama gitu ta maksudna geus eueuh kepentingan ti partai eueuh kulama kepentingan ti organisasi eueuh geus ditekadkeun kulama Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha gitu hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh kaditu kabeh aing mana batur hook maksud aing hook sia mah salapi kata dina menang ila mana law ilmi atuh amilin baru sama teu amil menang kitu tah ngaji kadang ku ceuli bae tah jatuh mana we atun ieu mana Ayolah kan sorogan gitu tanang kos gitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain naon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa